Nugelo datang deui. Kamananya si jurig teh? Beungeut siga. Ayun ku sampai hari ayun ku sampai sedih putih. Ini ngapain habis kan? Kayak ambil deh ya. Enak deh. Neng apal tuh si Samson kemarin. Mahal gitu. Laros petetehnya. Emang gila. Bogoheun. Kapan hayang? Ulah nyebutkeun bogo-bogo geus puput ti bige bogoheun ka dieu. Ah, si akiraku. Curhat ka teteh. Modusnya. Semoga saya ayeuna mah bohongna daripada aslinya. Embe. Sekarang eta nyi. Abah meni assalamualaikum ke. Barang kawena sing bener meter anggeus. Ya dia saling teuing lah susah abah. Dia ngobrol-ngobrol Sok, sini. sing bener. Abah, apa teu ti resepkeun ka Neng El? Mantikeun. Tuh mau dibikin. Bagus, Bah. Nya ulah Bah. Ulang tok. Bagus. Eta kamari gara-gara timi. Naros teh naon cenah. Yang juga aya teteh. Moal mali dikeun. Nah, Bah. Galelis budak abah moal. Kasih bunda we nya. Nya si bunda. Bunda tuh. Si bunda. Sok sing bareng Atuh Abah arik si kasih benda nya si Abah mah. Oh, beda tos. Si Abah ka mana? Ngarerewas bumbu. Tadi assalamualaikum aja kalau teh. Nah, ulah gitu kan sepi deh. Ngarerewas atuh teh tadi. Ngarerewas tuh. Si Tiwi can ka dieu ah. Sampurasun. Rampes. Teh. Mangga lebat. Gitu aya duit. Wah gitu. Itu di orang kalau teh. Oh, kita teh. Kalau bet kan. Bade ka saha? Aya Kunaon teh baru daki Ide. Kunaon? Neng, Bade naon Kang? aya Abah mah. Bade ka Abah? Mohon, Kayak tuh sakedapnya. mohon. Calit di handap. Maksudnya calit di paling dia. Neng, hei, ulah nyumput. Ulah nyumput. Apa kan hal mereka bu? Bade naon? Aya priyogi we. Oh, kamu cuma digaple. Oh, aya priyogi. Atau ada kan? Abah. Bah, aduh, punten tuh paling. Bah, udah tamu. Aha. Kapan dia? Paling itu. Tinggal abi Ada Bang. ngesurumputan. Naon ya baru dah. Abah sih ya Abah. Asuh bukan teh sebegung sebel panggil teh. Mangga calik kan? Sok. Abah saha eta? Iya, babaturan abah ya teh. Tuh, nya diganti sarieun atuh kunaon eta teh nya. Alah Gusti. Kunaon itu? Adik aku mohon baru dak adik-adik bibli kuat kasarieun kitu. Duka tuh da abi mah da kieu. Ai teh Paingan atunya. Udah abi mah tos biasa sareng halam gaib. sarwakeun jeung alam gaib uing. Punten atuh Kang abah tukang. Teu tukang heureuy budak abah mah. Manyo maksudnya Bah. Kunaon heureuy budak abah. Turunan ti si emak. Lah cai. Aya Abah mah subur. Subur abah mah da boga tilu. Abah Mahat boga tilu teh. Bati abah mah boga tilu ti si emak teh. bade cai. Cai naon atuh? Si kokobok.
Selama nu aya we. Abang mah. Pemasihan Oh, pemasihan. kumaha pemasihan Kumaha abdi. pemasihan nyai sesok nyokot Karena kita setiap ini. antosannya Itu si adi-adi eta nyai sing bener itu di jalan. Lah, abi teh teduh poin we. Naon aya naon? Niat abi teh ka dieu teh bari silaturahmi ka Mm-mm. hiji. Ngan itu non intina mah abi teh aya maksad Maksud ka saha? nya Naon ada aya 3. mananya. Pokoknya anu geulis we bah. Anu geus mah anu nyangsang di ditu moal bisa. Atuh paksa we bah tuh jeung Moal bisa maksa atuh da eta mah urusan maranehanana. bah abi teh tacan kawin-kawin. Matak ninggal ka dieu amang nya ka bumi abah ka dieu aya maksud teh nya eta ninggal putra abah Galeulisnya halusnya beda sama turunanna halus. Kamu neng dilama panggeulisna neng dilama moal libikeun jeung lanceukna ge eta mah beda. Hah? Atuh abi ke jeung saha? Jeung lanceukna daek atuh. Hah? Jeung lanceukna Geulis teh bah. anu tadi nu ka dieu nu nyokot cai heula. Duh, geus kolot. Duh, geus kolot. Duh, geus kolot. Ya atuh wayahna beda kudu ieu mah saimbang jeung beungeut. Geus kolot piranda lain. Lain parawan keneh. Sindana. Lain anak-anak tuh udah kudu diwalian kawinna ge da. Ku abah meureunna. Nya wios atuh lah. Nya kayak urang bala mihla jeung barudak. Nya. Jeung nu gede bener. Tapi usahakeun lah ka eta we ka geulisnya anu bungsu. Nu bungsu mah komo moal bisa. Ka urang mana eta? Pertama Katimi. Katiming saya nu datang ka abah. Abah teh bingung mikiran lanceukna ieu teh nu dua mah datang lalaki teh, tah keur lanceukna encan gitu. Benar. Si Timi teh bah eta teh abi tentos nyirian. Ai si Timi kunaon ngarebut abdi. Lah eta mah abah mah saha nu panggilan datang ka imah meureunan. Ari kolot mah si Timi pang datangna heula ka imah. Nya eta mah kesepakatan si Neng na we nya bah. Nya atuh. Keresan teh jeung abdi. Ngan abdi mah bah jalmi jujur we nya. Jalmina jalmin tegaduh ngan aya we ingon-ingon mamunding. Hiji mundingna. 2. 2 mah mung. Kan 10 abang. Duh 10. Kumaha atuh nya? Kieu we bah jual heula munding. Lagi jual kana naon keur atuh kala beuki eueuh dijual Kan mah. meuli anakna. Mah bisa atuh 2 teh naon 10. bah. 10 10 siki. nya. Jual pan itu garde munding Nya. teh. Heeh. Dijual belikan anakna 10 nya. 10 nya. Heeh. Eta we atuh kitu. Oma teh eta si Neng nu bungsu nya. Moal bungsu mah karunya timing geus pang datangna ka panggilanna ka dieu. Nu gede mah nu 2 mah sae nu datang ka dieu, eta nu gede can anu datang teh. Piraku di runghal nu gede kitu karunya. Datang sekolot. Kan bae wayahna we sekolot oge. Sekolot. Mung bae eta nu gede mah pek bae mere we. Bawa sakalian nu gede mah. Atuh usahakeun. Moal bisa diusahakeun moal. Moal bisa. Abang gerek badami heula jeung si emak. Ke si mana keur kacai heula meureun mali lainna datang. Tong mewel ngewar rucit Mehang ka awewe kitu. Ya atuh lah. Ayeuna mah kesepakatan si Neng mah nya bah. Abdi bade kapayun heula. Ya saur abah teh sanu ti payun nya eta milikna nya. Nya. Ya abdi bade ngical heula Munding. munding 2 siki. Jadi 10. Nya, jadi 10. Nya. Assalamualaikum abah. Salam. Sok sing salamet jangnya. Nya. Abah cai na gitu aya. Kamana? Abah kunaon? Abah kunaon? Itu bieu nu rek ngalamar. Kesuwi, Bah. Atau sesuai. Abah mah di sieun. Nya geugeuh hayang kanu bungsu. Bunga Abah. Yang kan yang dila. Pak Abah teh dibikeun ka si teteh nu panggedena karunya. Ulah atuh Abah. Karunya atuh ka dieu. Abah embung. Ente kasih teteh nu pang. No. Akan bae da. Halim halim. Abi mah abah sanes level nu kitu, abi mah Nya level ulah. tingkat atas, abi mah. Ulahnya. Oh, eta mah ke samping. Gitu teteh. Anu ieu mah jiga naon Abah pamali kitu. Naon maksudna si Timi? Ngarebutkeun awewe aing. Nya ku aing teh geus di ieu naon dipikahayang. Naon maksudna? Asa keheul.
Sakeuheul bener dia mah kudu disiksa. Naon maksudna? Cek urang mah nya kahayang teh ngomong ke urang manehna bogoh ngomong teh awalna. Ari kieu cara mah nikung di urang atuh. Siksa manten ku aing mah paduli. Alah. Nu gelo datang deui. Kamananya si jurig teh? Beungeut siga karomeheun. Demi, mana udah nyali, sok datangan urang. Nanonan maksudna, hah? Demi. Euy. Mana. Islila terang apa buk ya? Nanonan maksudna ngarebut awewe nu pikahayang ku urang. Lamun can beunang mah anu ngaran si Timi kurang disiksa geura. Lah, Ri, Kunaon maneh? beneran euy. Kunaon maneh si Ganu diberi anjing kumaha? Anjing lain. Oh, naon atuh? Teuing ting manusia naon ting badak. Oh, si Bom-bom. Heeh, meureun da Aku ngomong. naon gitu. Ngomong-ngomong we awewe ting naon. Alah, maneh mah geus nyieun onar deui wae meureun nya. Teuing eta urang gelieur atuh urang ka awewe saha da. Banget kieu mah nya payu seteh. Wae meureun atuh. Tapi teuing mun awena bogoheun ka urang. Oh, meureun. Terus kumaha eta si Bom-bom Teuing kumaha? da ka ditu. Oh, bae kumaha tuh maneh rek ka mana tuh? Ka ditu ah. Urang mah rek ka itu ah. Mana bisa ditatap? Moal ada urang Ih, mah ada urusan. Ih. Ka itu ah.